Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng patepang Dewi sareng Mang Augustin. Wargi sadaya anu simkuring dipihormat dina denget ayuna simkuring Mang Augustin medar carios enggal, nudag-nudag impian. Pihatur rebunuhun oge ka awargi sadaya anu parantos berkontribusi like, komen, subscribe sareng share, channel Dongeng Mang Augustin. Nyangga keun carios nu kasebat mugi tiasa ngahibur, nyandak pelajaran, oge nyandak mangpaat saseurna pikeun teung urang boh tinu sae sareng tinu awonna. Kirang langgungna disuhun keun karidoana tur tiasa jembar manah ngahapunten sagala rupi kalepatan tur kakirangan. Mugia janten panghibur kana kalbu pangbeberah kana manah. Mugia katampi kusadaya kadang wargi, sok sanaos kirang mernah dina ngadongeng keuna. Kanggo wargi sadaya anu manco kana yeu carios beyel khusus Kang Haji Eka, Kang Rusda, Kang Haji Wawan, Kang Haji Nana, Kang Ajat, Kang Engkus, Kang Syarif, Kang Wowo, Kang Sahabudin hapunten bilih seueur kalepatan. Wabil khusus ka anu gaduh dongeng hapunten bilih aya nu karobih dina carios nuhun keun tawakuf saageung-ageungna. Mangga nyangga keun nudag-nudag impian bagian ke-11. Diaria hareupeun pabrik maah, pouting teh karasa pisan jemblinga, sorang ngaguruh di bagian produksi geharita mah ampir teu kadenge, kalimpasku sora hujan nu ngecrek ti sorena keneh. Di pos jaga satpam aya ari ayana maah, ngan saorang mungkul anu nyileuk di haharudung nang deuwi tur di juru. Bluk, bluk. Katempo dinu rada poek geus luncat tina pilar tembok. Dua jalma baraju hidung jeung diteregos. Nya teu kadengeun pisan kunu jaga, darada jauh ti tempat manehna lelenggutan maah. Ka abelah dieu, san. Ceuk nu saurang satengah ngaharewos, terus lumpat jejengkean ke agigireun perkantoran pabrik. Maranehna rasup ke area kantor bari macaan papan ngaran kantor. Eureun di hareupeun pisan kantor nu aya tulisan Labset Bank. Laboratorium riset tur pangembangan tempat naliti jeung nyimpen data bahan jeung cara pangolahan enteh tina sagala item produksi. Maneh jagana di ditu awas keun bisi aya nu lungalngo.
Dewi nu tadi disebut san diparentahku nu hijina Dewi bari kokodok sakuna nyokot kawat jeung obeng leutik. Akang bisa kitu sorangan muka pantona. Bisa. Jungtong loba omong. Mun aya nu datang, sakirana ngabahayakeun, tojos weh dadana. Teu lila panto bisa dibuka. Jalma nu tadi di tukang, langsung ka jero jeung langsung diuk nyang hareupan komputer nu ngan hiji-hijina di rohangan eta jeung dina kaayaan hirup bari jeung datana dikunci make password oge. Aslina ahli eta jelema, da sanggeus diuk, manehna langsung nempelkeun alat sagede duit logam ngan rada kandel. Taksiran maah, jigana eta alat panyadap. Ker. Manehna katempo cicing heula da kudu narima telepon nu cikeneh ngageter dina sakuna. Aya nu datang, jigana satpam. Awas keun atawa asup ka dieu. Maneh jaga tukang yeun panto. Mun asup tojos. Kitu cenah harewosan. Geus kitu HP dipaehan, neruskeun nendeun alat luhureun CPU komputer. Alat sagede HP Nokia jadul ngan dina layarna aya huruf jeung angka teterek tekan taksiran eta alat keur nginput password komputer. Bener da teu lila dina layarna aya tulisan, Yantis 002, nu harita diketik dina keyboard komputerna. Cenah, bari ngasupkeun USB, Universal Serial Bus kana CPU komputer. Sing horeng yeu jalma lain datang ke pabrik lain rek maling barang, tapi maling data dan diinput ukur formula bahan produksi namungkul. Matak teu lila ogi USB dicabut Dewi, diasupkeun kana sakuna bareng jeung alat panyadapna. Begadang jangan begadang, begadang boleh saja. Dua jalma nu geus siap kaluar. Kapaksa cicing heula bari gentaknya rambut bedok dina cangkengna da kadenge hareupeun panto aya nu hahalewangan. Hayu kang geus jauh da, jigana satpam tadi. Ceuk nu disebut san, bari muka panto, terus duanana lalompang jejengkean, leungit di nu poek. Pak Dedi, kunaon panto teu dikunci? Kumaha mun aya nu asup? Duh kumaha mun komputer aya nu maoknya. Isukna karek ribut. Bunina nu rek asup ka kantor katempo keseleun ka Pak Dedi, stafna nu sok bebersih jeung ngonci rohanganana. Rarasaan mah kamari dikunci bu? Tapi abdi poho meureun da mun aya bangsat maah moal da pantona teu ruksak bu. Jawab Pak Dedi bari terus mariksaan barang nu aya di dinya sababaraha kali nepikeun ka amanehna yakin eueuh barang anu leungit. Eueuh bangsat bu, da eueuh barang anu leungit. Geus yakin kitu maah karek manehna lapor ka Abu Yanti nu terus indit ka tukang nuju ka bagian produksi. Ngecek Dewi karyawan nu keur nerapkeun formula dina enteh nu bakal dijadikeun teh celup nikmat nu aya gambaran erna tea. Zaman canggih nu bangsatna oge caranggih. Keur urang maah jalma bodo mun rek dipaok oge meureun CPU komputerna nu gampang dijual jeung gampang jadi biasna. Keur maraban anak pamajikan nu elak-elakanana sok elok-elokan. Lain maok data da difikir nepikeun ka hulu hurung oge moal kafikiran pisan. Enya nepi ka hulu hurung oge moal kafikiran da geus loba pisan nu mikiran kunaon rarasaan teh hukum seukeut kahandap jeung mintul kaluhur. Sarua jeung Rafli nu ukur bisa seuri koneng sanggeus nempo siaran langsung sidang Pak Aswatama di TV nu divonisna ngan 3 taun penjara. Alesana jiga biasana. Jaksa panuntutanana kurang ngayakinkeun. Lagu heu beul. Nu kafikiran ku manehna oge saderhana.
Ngan ngitung muun hukuman Pak Aswatama, 3 tahun, sarua jeung 30 bulan neun meureun. Muun seuk cenah tiap lebaran jeung 17 Agustusan meunang remisi pangurangan hukuman 3 bulan 3 kali genep teh 18. Sesana sabaraha? Pan tinggal ngitung, 30 genep dikurangan 18, sesana meureun ngandala 8 bulan. Ngeunah pisan, maneh Aswatama. Gerentesna bari terus muka laptopna. Maluruh Dewi PT UDL anak perusahaan PT Cepot Nu Biu disebut keun dina tuntutan jaksa teu nyebut keun teu milu kasita da teu kasupan duit haramna Pak Aswatama. Tang coba ayeuna ka imah, teu lila manehna nelepon Tatang, nitah Tatang nepungan manehna. Tang coba tangan ahli teknik elektronik, tapi nu bisa dipercaya. Sadatangna Tatang kadinya, Rafli langsung nanya kitu. Ditanya kitu, Tatang teu langsung ngajawab da memang teu boga babaturan atawa kenalan nu ngarti kana barang rumit maah. Ngan manehna terus inget pengalaman waktu mantuan Pak Irianto nu rek newak Roni di apartemena. Komandan, telepona aktif. Inget ka polisi nu lumpat nempokeun HP-na jeung nunjukeun lokasi panyumputan Roni. Polisi nu make kacamata kandel, anak buahna Pak Irianto. Abdi mah teu boga, Pak. Tatang ngajawab kitu bari terus nyaritakeun polisi nu make kacamata kandel eta ka Rafli. Coba weh ka manehna. Yakin bisa dipercaya, asal nu nitahna Pak Irianto. Ngadenge Tatang ngomonga kitu, Rafli jiga nu mikir heula, tapi akhirna manehna ngomong yen isuk rek nepungan Pak Irianto da eueuh Dewi pilihan, manehna kudu nembus database PT UDL heula mun hayang ngalumpuhkeun kabeh usahana Pak Aswatama nu dina bursa saham, kauntunganana bisa naik 2% ti biasana. Asal ulah nabrak aturan jeung ngaganggu dinesna top wae Pak Kusep. Untungna Pak Irianto teu kabe uratan waktu Rafli ngomong hayang wauh jeung polisi nu di kacamata kandel teh nu sing horeng ngaranna Usep, nu jadi polisina make jalur khusus lantaran nguasaan ampir kabeh barang elektronik saperti komputer jeung HP. Tapi geus heula urang tinggal keun heula carita Rafli jeung bribtu Usep maah damuun di Bandungan oge matak jangar ngadengena. Istilah transaksi elektronik keur jalma biasa-biasa maah loba nu teu kahartina. Ayeuna maah mending oge nutur keun Dewi Tatang nu dina mobil keur nguleng mikiran, lantaran Rafli nelepon manehna jiga nu ambek. Nitah mawa Bu Yanti nu diuk gigireunana, ayeuna pisan kudu nepungan di imahna. Tang. Aya kabar naon ti Banten jeung ti Jakarta? Bener, Rafli keur ambek da karek oge Tatang jeung Bu Yanti diuk. Rafli geus ngomong kitu bari nangtung. Atuh duanana langsung weh narundukeun beu ngeutna. Eueuh kabarna naon dah, Pak? Bari ngawani-wani maneh, Tatang ngajawab bari uteukna mimiti mikiri memangna aya kajadian naon di Banten jeung Jakarta. Nu dijawab ku Rafli ku seuri sinis. Bu Yanti, Bapak meunang informasi, 2 bulan ka tukang pantau kantor Ibu sapoe sapeuting muka teu dikunci. Lapor henteu ka direktur. Sarua jeung Tatang. Bu Yanti malah leuwih pucet da ngarasa poho teu ngomong ka Tatang. Nganggap lain masalah gede. Muhun abdi lepat, Pak. Tapi da teu aya nu ical. Teu aya nu ical? Kepala lab, di perusahaan anu sakitu gedena tapi antenena pondok. Luar biasa. Zaman ayeuna, maling komputer jeung HP geus teu direret Bu.
Kumaha munu dipaokna database perusahaan? Bisa dipakai malsu barang, dipakai norobos rekening perusahaan. Icalna lain satik, Bu. Bisa miliaran. Ari eta money card, kredit card ATM kumaha, loba dipaling teu. Tapi komputer abdi nganggo password, Pak. Moal aya nu tiasa salian ti abdi. Dasar ema-ema, dikitu keun teh masih ngajawab weh. Astagfirullahaladzim. Mun HP ibu dipaok, moal aya nu bisa make, kitu? Counter HP oge bisa ari ukur muka password maah. Matak HP masih diparaok oge da masih bisa dipake. Tambere Bu Yanti jeung anak buahna SP. Pak, Bu Yanti meni ngalengis. Itu aturan. Tong aya kejadian Dewi. Ibu digaji 20 juta sabulan, lain tanpa resiko. Pak. Geus Bu. Ayeuna ibu balik Dewi ti heula ka pabrik. Introspeksi. Tatang maneh cicing heula di dieu, rek dianalisa Dewi pantes henteuna jadi direktur. Geus ngomong kitu, Rafli teu nunggu jawaban tapi ingkah heula tidinya. Sanggeus Bu Yanti teu katempo, karek manehna balik Dewi. Ngajaga wibawa tatang ulah nepikeun ka adicarekan hareupeun bawahanana. Tang urang meunang telepon ti distributor Jakarta Jeung Banten, maranehna ngarloh loba toko arembungun meuli da geus aya nu ngirim ti nu lain, hargana leuwih murah. Cing coba paluruh kunaon sababna. Naha aya barang urang nu bocor, barang reject nu dijarwalan atawa nu lain? Geus Bu Yanti ewo maah Rafli karek ngomong Dewi. Nah teu narlepon ka pabriknya. Sumpah teu nyaho. Tatang rewa seun asa geus kapiheulaan Dewi informasi ku bosna. Teu kudu dibahas eta maah. Nu penting, mun perlu maneh indit ka Jakarta. Ngarah pubuh sakirana bisa nutup produksi, saluyukeun harga. Kaduana keur ngajaga wungkul. Kurangan heula setengah volume produksi bisi turuna harga tambah ngalebar. Nya ari arahan Pak Rafli kitu maah, ku urang langsung diperakeun. Masalah pabrik, keun isuk urang nu ngahendel. Rafli nutup arahan. Terus nyusul pamajikanna sare. Dina pikiranana aya pamain gede nu geus nyoba-nyoba Dewi rek ngaruksak brand parusahaanana. Moal kitu Pak Aswatama, samemeh nyangkere manehna masih sempet boga pikiran goreng ka Pak Aswatama. Jelema nu keur didodoho ku manehna nu harita keur fly, sanggeus diberecai enteh amis ku si Oman dina selna. Pak Aswatama karek sadar tina pangsruf laina. Ngeunah meureun, matak waktu Oman lungalengo ka tempat ditahannya muun peuting, langsung digeroan ku manehna. Ari cai enteh amis tadi beurang, aya keneh? Cenah. Waktu Oman geus nyampaur keun. Dew-dewieun meureun kitu namaah. Duh Gusti. Hampura Pak. Abdi kamari nyieun cai teh 2. Keur abdi hiji keur bapa hiji. Sing horeng salah mikeun. Eta teh kuduna keur abdi. Naha Pak, nanya keun. Oman nyieun alesan bari nyelok. Naon eta teh, geuning leuwih ngeunah ti inuman. Harampang maan. Meuli jung. Atuh Oman atoh, da eupana dilebok. Lelena sing horeng rewok. Memang gampang. Abdi mah ukur pamer. Tapi mun Bapak hayang langsung weh mauli. Tahiu nomor teleponna, ke kumanehna dianteur keun.
Tapi kadeulahnya hoeun sipirmu nomor ieu pamer abdi. Jawab oman bari mikeun nomor telepon anu geus disiapkeun. Saha ngaranna? Uhe, alias si Meut, Pak. Tosnya, aya meureun. Ah maneh mah. Oman terus ngalenggang tidinya bari heheotan sanggeus meunang persenan goban, caan isuk pagito pasti meunang persenan Dewi nu sok leuwih gede ti Pak Andi, lantaran manehna ayeuna maah apal dua tamu nu mindeng nepungan Pak Aswatama, ngaranna Ison jeung Unet. Cak Dewi urang tinggal keun oman nu ayeuna maah geus kabeuli motor bari urut oge. Hasil tina pagawean sampingan, ngabantu Pak Andi ngawaskeun Pak Aswatama sakalian ngawauhkeun manehna ka Auhe alias si Meut babaturan Pak Andi. Ayeuna urang nuturkeun Dewi tatang nu keur dipisingkeun Dewi masalah anyar ku kadatanganana pengacara jeung Bu Nengsih nu ngahaja datang mere paringatan atawa somasi rek nuntut PT Oji lantaran masih keneh make foto Erna alias Wati dina produk teh celupna. Panyaho si Erna teh geus paeh, kunaon fotona masih dipake bari teu ngomong jeung mere timbal balik ke ahli warisna. Mun teu gancang dibereskeun, ibu rek nuntut ka pangadilan pokona maah. Tisaprak asup jeung ditarima tatang oge Bu Nengsih langsung ngomong meni pertentang jiga nu geus diapalkeun samemehna. Enya sabar, soal nu kabeuratan komo Dewi rek nuntut parusahaan ka pangadilan, abdi teu bisa mutuskeun sorangan da kudu badami heula jeung Pak Rafli nu boga pabrikna. Tapi harita tatang ngaladenananaku sabar. Enya sok rek jeung sasaha oge. Gancang kitu, tong nepikeun ka ibu bea kasabaran. Enya, kesabarnya, urang telepon Pak Raflina. Jawab tatang Dewi. Tetep tenang bari nitah Toni nelepon Rafli nu keur kabeneran rek nepungan manehna. Toni terus weh ngaheu-eun nelepon Rafli. Sanggeus beres karek ngomong ka tatang. Ditarikeun jigana supaya kadenge ku dua tamuna. Pak Rafli keur di Bandung. Keur mawa Ibu Anita ka dokter kandungan. Teu nanaon, mun rek nuntut ka pangadilan, tuntut weh cenah. Tapi mun rek nungguan, mangga tungguan paling oge 3 jam cenah karek bisa kadieu. Kumaha, Bu? Kumaha Pak pengacara, kitu cenah ceuk Pak Rafli. Saterusna Rafli ngomong kitu bari seuri, ngaheraneun ku basana Rafli nu jiga nangtang tarung di pangadilan jeung basa mirakeun nitah nungguan 3 jam ka atamuna. Sabalikna Bu Nengsih, saharita awakna meni renghap rajuk da meureun asa disapirakeun. Manehna rek ngawang-wang Dewi, tapi teu jadi da dicarek ku pengacarana nu harita ngomong rek nungguan Rafli di luareun pabrik. Ngomongna rek bari dahar heula, cenah. Haha, resepna digawe di dieu teh kitu tang. Boga bosna wanian. Hahaha. Toni meni ngakak ngomong kitu, sanggeus tamuna ewo. Bener pisan eta teh Ton, Pak Rafli mun keur bageur jiga malaikat. Tapi mun keur ngambek leuwih-leuwih ti penjahat. Ngan urang nu paurna. Naha paur? Urang pernah dicarekan. Mun teu bisa nyesukeun diri jadi pimpinan. Urang rek dititah Dewi jadi supirna. Bawa keun anu lintuh buleud jiga pamajikan maneh atuh. Lain kamari hayang ngajaran cenah? Ah, sendul ari ngomong teh suaban. Kadengeun Ibu Ratu, balang saksiah. Jawab tatang nu terus dua nana cing barakatak. Bener-bener, harita Rafli ngagawean tamuna teh. Lain 3 jam Dewi nitah nungguana teh, tapi 5 jam leuwih. Hampurannya,
kapegat macet. Kumaha ieu dedengian teh rek nuntut ka pangadilan enya eta teh pak pengacara. Sanggeus diuk ngariung dina kursi, Rafli karek nalek tamuna. "Oh, karek somasi eta maaf pak. Saya mah ngawakilan Bu Nengsi, soal Erna anakna cenah fotona masih dipakai dina produk teh di dieu. Enya bapak ngendor. Mun ngendor pan kudu jelas aturanana. Eta kumaha bener masih dipakai?" Pengacara ngejawab tapi kerasa basana jiga nuwuneken. "Oh, saya mah pak taat aturan." "Terus nyangka aya nu dilanggar kitu?" Rafli tenang, ngajawab tapi balik nanya. "Enya atuh aya. Mun ngendor jeung nu diendor kudu jelas kasapakatanana ulah nepikeun ka ngalanggar undang-undang tenaga kerja jeung undang-undang penyiaran." "Pan geus asup TV? Apal saya oge. Terus ayeuna ka dieu, Bapak rek debat kusir. Mun rek debat saya rek balik. Da alusna debat maah di pangadilan ngarah aya hakim nu nganileina. Pak geuning kitu, jiga nu nangtang." Pengacara katempona rada kesel. "Memang nangtang." Sarua Rafli oge jigana kesal da bari ngomong kitu teh, manehna muka keuntasna, nyokot bundelan berkas ipis. Ton fotokopi, dikeun sabundel ka pengacara. "Mun menta gaji Erna, bayar 2 bulan naun." "Kepak. Sabar atuh. Urang bereskeun di dieu weh." "Ujuk-ujuk weh," nempo Rafli nangtung, pengacara ngomong gitu. "Itu nu di fotokopi berkas naon?" "Baca engke ku bapa. Saya rek balik heula, pamajikan keureu neu, ceuk dokter tadi, kudu loba dikolot keun cenah." Jawab Rafli bari indit, diudak-udak ku Toni nu rek nyerah keun Dewi berkas aslina. "Ton, engke pauting jeung tatang ka imah. Urang maen gaple Dewi." Bari ngagas mobilna Rafli ngajorowok kitu ninggal keun Toni nu terus nyampur keun Dewi tatang nu keur mikeun duit 2 bulan naun gaji Erna ka pengacara nu kulumas kelemes sanggeus maca akta kerja sama khusus antara Direktur PT Oji jeung Erna ti notaris nu nerangkeun make foto Erna di dasaran kahayang sorangan. Alesanana lantaran hayang kasohor jeung rasa tali asih lantaran manehna geus digawe keun di PT Oji. "Aku urang maah moal kaudak cara fikir bos maah. Tertib administrasi, tegas, galak, bageur. Kumplit ton." Sanggeus tamuna eueuh, duanana geus ngomong keun Dewi wae Rafli. Tapi ceuk urang maah telenge siah tang. "Geuning. Urang pan tadi keluar pabrik, rek meuli pulsa." Nempo manehna jeung ibu keur ngarobrol di teras lotengna. Ku urang oge di WA, ngaheurewean mungkul pedah pan ngomongna keur mawa ibu ka dokter kandungan. Tah jawabna naon? Ceuk Toni bari muka HP, nempo keun jawaban Rafli dina aplikasi WA-na. "Tong ribut ton. Ibu menta dikolot keun be urang. Ngarah budakna engke lahir kulitna bodas." Na ari rengse maca eta WA, barakatak teh duanana cing barakatak Dewi. "Asli telenges ton. Duh jadi nyeri kulit deu teung ewi. Matak urang maah teu kaget waktu bos nitah urang jeung maneh engke pauting maturan maen gapleh ge, da eta geus bentet neuruun nampolan pamajikan nu keur reuneuh. Asli harita maah ngabarakatakna tararik pisan." Komo Dewi tatang maah meni bari peperengkelanang keupan beu teung dina kursi panjang. "Mata kurang mah sakumaha dicarekan bohku ibu bohku bos, bandel weh moal belikan. Ngadunungan ka amaranehna teu asa ngadunungan.
Asa jeong batur saluhur untang. Sanggeus seubeuh seuri, Toni mimiti ngomong Dewi. Nya syukur ari kitu mah. Pongkohna saha nu rek ngagawekeun urang. Gaji puluh-puluh juta. Moal aya rarasaan mah. Tapi masalah manehna hayang ngasaan nu buleud jeong lintu, jiga pamajikan maneh teh bener kitu? Tapi Toni lain ngalayan omongan Tatang nu mimiti serius, malah ngomong kitu bari ngibrit kaluar rohangan. Sendul siah. Ceuk Tatang ngajurowok ka Toni, teuing kadengaun henteuna maah da leumpangna geus kaburu jauh. Sawatara di lain mangsa, di lain tempat. Peuting-peuting, di nu teu kacaangan listrik. Katempo di luar lapas aya jelema make sarung nu ngalungkeun keresek hideung, eusina jiga nu beurat, make tali plastik. Tali dikenyet-kenyet sabaraha kali nepikeun geus karasa hampang karek ditarik Dewi. Teu lila tidinya, jalma nu make sarung katempo rurusuhan leumpang, teh teleponan di nu poek. Barang geus diserah tarima keun, kitu dedengean teh. Teu apalun mun manehna oge keur diawaskeun ku oma nu keur depa handapeun tangkal mahoni. Nyaru jeung tatangkalan lalotik nu sanggeus jalma nu diawaskeunana indit jauh, oman oge saterusna teh teleponan. Pak Andi, barang geus diserah tarima keun. Jigana partai gede da katempona berat. Iraha ngirim bonusna. Oh, enya. Siep. Kitu dedengean teh. Oman ngomong sorangan. Terus balik ke kontrakanana nu teu jauh tidinya, bari leumpangna culang Cileung. Jigana sieun katohian ku sipir dina menara nu 24 jam gantian dijaga sipir nu teu weleh waspada. Sedengkeun Tatang nu sakanyaho oman maah ngaranna Andi, sang geus bieu narima telepon ti oman, katempona geus heese sare Dewi. Bari nangtung di sisi ranjang teh kalah anteng neuto pamajikanana nu keur nangkarak bengkang, sare. Dina fikirna pinukutanya. Naha bener kitu, bos hayang nu lintuh jeong buleud, gerentesna bari teurus wae nelek-nelek pamajikan nu meik baju sare pondok nempokeun ping-pingna nu beberehilan jiga tumpukan daging sapi kurban jeung beuteungna nu kembung kempes jiga nu seesek, bureuteu. Ari isukna, Tatang ngarasaku sikep Bu Yanti nu tarati sasari ngadep manehna pupurungkutan jiga nu sieuneun paadu beung ngeut ge. Bu Yanti datang ngadep bari mawa bungkusan conto teh celup nikmat nu aya fotoan Erna nu geus saminggu dititah ditaliti di laboratorium manehna. Teh celup meunang meuli Tatang di toko anu meunang NTE eta ti batur, lain ti distributor resmi PT Oji. Beres, Bu. Kumaha hasilna? Ganempo datang bari mawa bungkusan NTE. Matak Tatang langsung nanya kitu ke Abu Yanti. Formulana sami Pak Tatang. Mung manas keunana mungkul sakedik kirang lami. Kader China sakedik langkung ageung bari teu sabara nganggu rasa oge. Bu Yanti ngejawab bari tetep teu wani paadu tetep jeung Tatang. Hartina. Hartosna, ente hiu sanes nu diproduksi di dieu. Bra. Saharita lungeun Tatang ngagebrak meja. Inget omongan Rafli bosna nu nyebut maling komputer. Ayeuna mah geus teu usum da gampang dilacak polisi. Kumaha nu dimalingna database pabrik? Harga jeung rugina bisa miliaran. Kumaha atuhnya, Pak? Mun terangun Pak Rafli, abdi sieun ngawalerna. Nempo direkturna murka, Bu Yanti mingkin kokompodan.
Kabayang timana ngabiayaan kuliah anak namun nepi keun ka engke dipecat tina pagaweanana. Bu Yanti sadar, geus nyieun kasalahan gede, teu gancang lapor ka direktur waktunya horohanganana sapeuting muka. Teu dikunci. Ayeuna pasti barang urang geus aya nu malsu keun. Bu Yantinya hoto ieu barang ti mana? Ieu barang meunang meuli ti Jakarta. Ditahan bos, lantaran manehna geus leuwih ti awal mun produksi NTE urang aya masalah. Matak mun ditegor bos teh ngajedok geura, tong ngajawab wae. Sadar geura mun bos leuwih pinter ti urang. Belewar bari ngomong kitu teh, Tatang maledokeun bungkusan NTE dina mejana kana tembok. Tanda mun manehna keur bener-bener murka. Ayeuna maneha indit. Bawa satpam. Lapor ka polisi. Keun urang nu nyang harupan bos maah. Matak ti ayeuna robah adat teh, tong asa pampinterna. Ceuk Tatang Dewi bari nempokeun awak Bu Yanti anu ngadeg-deg sieun, kaluar rohangan rek ngajak satpam maturan manehna lapor ka polisi. Teu jauh-jauh tina sangkaan. Paling henteu, 3 bulan pabrik kudu ngarayap Dewi. Sedeng keun Rafli teu jauh beda, pasti ambek sang geus cikeneh meunang laporan ti Tatang teh. Bedanangan sikipna nu leuwih tenang da kaambek masalah ieu sabanerna geus mudal waktu nitah Tatang mere SP1 keur Bu Yanti jeung stafna sababaraha bulan kaliwat. Nya hampura urang, pacaan bisa minuhan harepan bapa. Terus kumahanya tindakan urang ayeuna? Tatang ngomong Dewi rada melas. Ngan harita Rafli teu ngajawab, tapi terus katempona nelepon. Nya. Jiun studiona di dieu kosna sabaraha diganti ku saya. Ngarah teu bulak balik. Barabe. Kitu kadengena bari geuwat nitah bi ebot manggil Anita nu keur lalajo TV bari gogoleran di kamarna, di lantai 2. Bu Yanti telepon, titah nyiapkeun produk nu anyar. Kedikemas mun branded anyar geus anggeus dijieun. Kudu siap isuk lantaran produk nikmat isuk kudu geus di stok, tong diproduksi Dewi samemeh pamalsuan merek jeung formulana viral di televisi jeung medsos. Tapi Bu Yantina keur nyieun laporan ka polisi, kumaha Pak? Sina balik Dewi. Leuwih penting nyiapkeun produk anyar, Tang. Pongkohna laporna ulah di polsek kasus gede kieu maah kudu ka akomdak dan nyangkut ITE jeung puslabor. Lain perkara gampang. Aya naon Dewi, sayaang. Dugi keun katararik kieu nyarios teh. Sanes maah ewut heula maah, jamu jambe maduna. Bilih ka bujing tiis. Caan ge Tatang ngajawab, torojol teh. Anita nu langsung nangkeuk jeung ngarapetkeun beung ngeutna kana dada Rafl, bari ngomong kitu teh. Atuh Tatang nu rek ngomong oge ngurungkeun niatna. Malah ngabalieur heula rek seuri bari ngabayangkeun mangkukna manehna oge geus nyobaan jambe ngoramadu teh. Karasa pisan, pamajikanana panisukna sababaraha kali muji-muji. Akang hebat, raos pisan, akang hebat, raos pisan. Cenah. Tang. Gancang telepon Bu Yanti. Oh, siap raos, Pak. Naon nu raos? Eta, raos. Sakeudung atuh Pak, urang riwas. Tatang sadar. Geuwat nelepon Bu Yanti bari ngajauhan jeung nonggongan Rafli da biwirna geus teu katahan Dewi hayang ngakeh seuri. Hek, cenahna Dewi. Sing horeng Rafli nelepon kameramen nu langsung nyieun studio foto jeung film.
Nu diendorna oge lain artis atau orang jauh, tapi Ki Jamhuri nu difoto keur nyekel gelas jiga aki-aki keur nginum cieun teh. Iketna oge di barang-bang semplakeun jeung di dandanan jiga patani kolot nu kurat kerut dina beungutna leuwih ditaronjolken ku ahli make up. Teu sagawayah geuning yeun foto keur brand teh, cek. Keur sababaraha puluh kalina tatang helok kana kapiawean bosna. Pangalaman nu moal bisa kapohokeun. Gantina Erna, tang nu pasti sakeudung Dewi masa jayana titeuleum, ceuk Rafli nu titadi nengekeun proses pamotoan. Nepikeun kaadahar oge didinya, dihuapan ku Anita nu geus faham pisan mun salakina digawe, pasti total. Teu bisa diusik kuna naon Dewi, nepi ka tuntas. Komo Dewi waktu tatang nyaksikeun proses nyieun film pondok keur iklan televisi maah karek nyaho geuning sakitu rumitna. Sababaraha kali gagal jeung bereak maah. Sababaraha kali kudu malikan Dewi, padah teu pira, durasina ukur keur 2 meniteun. Ari Rafli daek soteh ingkah tidinya, pedah we harita kadatangan Pak Irianto nu ngahaja nyempetkeun maturan Bribtu Usep nu rek ngabaran Rafli soal penting hasil panalusuran manehna dina informasi transaksi elektronik, keahlianana. Tah Pak, telepon boh si Ison, boh si Unet, sababaraha kali nelepon ti dieu. Sanggeus ngariung di rohangan tengah lantai iduana. Bribtu Usep ngomong kitu bari ngagedekeun foto satelitna supaya katempo eun jelas ku Rafli. Catet ngaran kampung-kampung jeung koordinatna, tang. Bari nempo HP Bribtu Usep, Rafli nitah kitu ka tatang nu diuk gigireunana. Hasil talusuran leuwih rinci. Ieu teh urut pabrik inuman enteh ogengan pasarna keur lokalan, terus sataun ka tukang bangkrut. Ceuk Pak Usep Dewi bari terus maehan hapena. Sedengkeun Rafli sanggeus mikir heula karek nanya ka Pak Irianto. Kumaha mun ayeuna abdi lapor? Ngarah bisa digerebek tereh-tereh? Cenah. Naon dasarna? Eta weh soal pabrik bangkrut eta. Memangna pabrik bangkrut salah? Jeung eta pan lain wilayah Bapa, Pak Rafli. Eta wilayah Komres Garut. Alusna Pak Tatang atawa sahaweh wakil pihak PT Oji, neangan buktina heula. Utus kaditu. Mun aya pelanggaranana bukti keun heula. Minimal di video keun. Kitunya. Enya, da polisi mah teu bisa sagawayah di nagerakna. Minimal aya keun heula 2 alat bukti. Nya minimal aya saksi lain salain nu lapor jeung bukti petunjuk, samisal video tadi. Siap atuh hari kitu mah. Rafli ngaheukeun jeung diteruskeun ku ngobrolkeun ihwal formula teh celup nikmatna nu diperkirakeun geus aya nu ngaretas hackers jeung barangna nu geus dipalsukeun. Ngobrol nu kacida uplekna, anggeus sanggeus Anita ngabejakeun muun urusan moto jeung milmkeun Ki Jamhuri oge geus anggeus. Pak Irianto jeung Bribtu Usep. Teu lila tidinya katempo balik ampir patutur-tutur jeung kru kameramen, ngajerius ngulon, keti simpang 3 nu rek ka asitu Cileunca karek ngatuhu, ngaler ka arah Bandung. Sedengkeun tatang, eureun samemeh kesatriaan tempat latihanana tamtama tentara, rek ka kontrakanana Tony, ngajarkeun cara nyilidik urut pabrik di Limbangan Garut. Jika cara nu geus diajarkeun ku Rafli ka manehna. Tadi samemeh balik. Aman. Siep. Pira kitu mah bari mawa pamajikan oge bisa meureun? Ngarah tanagana tangkeur midiokeun urang.
Ari digawe nu husu. Gening makerek mau pamajikan sagala. Biasa, filosofi, paribasa guru kencing berdiri, murid kencing berlari. Tang. Maksudna, memangna junior teu nyaho, mun senior dititah bos ka Banten jeung ka Jakarta mawasi buleut? Dibawa ke Ancol ge, hihi. Maneh nyaho ti mana? Kades ya betus ka bos. Haha maneh maah tang. Urang oge nyaho nati bos, ngan teu gujud weh. Ngadengi Tony ngomong kitu, katempo tatang hemar hemir, kokodok kana sakuna. Nyokot sapu tangan ke ur ngelapan kesangna nu ngadak cingpurupu. Terus kaluarti imah Tony bari teu ngarasaun pisan, jambe ngoran wu tadi ngahaja di beuli tipsar, murag pabalatak dina korsi. Heu, milik maah ti mana weh, cok Tony bari mulungan jambe ngorana tatang. Dina utukna geus kabayang, isuk puting pamajikanana pasti tiap sakeudeung, ngomong. Kang. Hoyoong. Serengeh Tony seuri bari ngodok sakun calanana, neu teup foto nu diselip keun dina dompet, pamajikanana nu geus ampir sabulan kahalodoan. Sanggeus Rafli patepung jeung Pak Usep nu di baturan Pak Irianto di imahna, tilu poe katukang. Dunya geus gunta ganti warna tu rupa marengan hirup pikuk lalampahan makhluk eusina. Utamana manusa nu remen mopoho keun purwadaksina. Poho timana datangna. Poho rek kamana balikna. Poho muun saestuna jalma nu geus paeh, manehna ngarenghik ka malaikat maot. Hirup keun Dewi abdi, niscaya abdi rek ibadah saloba-lobana. Ninggal keun kagorengan jeung nyeun kahaden. Poho muun Allah geus netep keun dina Quran Nur Karim. Dina mangsana anak incu Adam geus maot. Pegat we urusan jeung kaduniaan salain tilu perkara. Kahiji ilmu nu dimangfaat keun. Dua mirosya anak-anak yatim jeung nu katilu boga anak nu soleh nu bakal ngadoa keunana. Ditambah ku katetepan Allah laina jeung sababaraha sunah nabina nu eces, te embres tur tetela dina al-hikmah. Lengisan nu paeh, teu jauh beda jeung Pak Aswatama nu sanggeus dipariksa BNN, ngarenghek menta dibebas keun bari ngiming-ngiming janji ku duit miliaran. Sabaraha miliar geku abdi di BR. Atawa bisi bapa hayang pangkat jeung karirna naek. Sok, abdi bisa ngurus keunana. Asal abdi bebas, dibalik keun Dewi ke lapas. Kitu cenah sababaraha kalimaah. Enya, sok dibebas keun ku BNN maah. Kedibalik keun ke lapas Dewi sanggeus dipariksa polisi bagian narkoba. Keti polisi ge dibebas keun Dewi ke lapas bari nungguan vonis modarsia, gejul. Ngan sakali yeu manehna kudu sadar di BNN duitna teu laku. Di polisi oge ari bandar gede gesarua teu laku da muun nyokot rasiko ngabebas keun bandar, pastina oge dipecat. Ditewakna Aswatama di awalanku ditewakna uhe alias si meut saminggu ka tukang nu betem teu daek ngaku saha anu ngamodalanana. Ari sia boga modal ratusan juta ti mana, uhe? Ngagubrak ti langit. Tapi anggota BNN teu parum harepan. Manehna ngancam uhe. Sok, teu ngaku maah, aing rek menta tulung polisi siah dititah mariksa rekening sia, uhe. Jadi teu kudu lieur mariksa sia, uhe. Ancaman mujarab nu akhirna uhe nyebut ngaran Aswatama. Napi korupsi nu harita keur ngajalan ke hukumanana di lapas khusus korupsi.
Matak pouting harita oge Aswatama ditewak ku BNN tanpa bisa ngalawan, ditambah di selna panggih deuih 100 gram sabu jeung bongna. Kitu Dewi waktu dipariksa cai kihna oge dipastikeun positif. Tamat sia Aswatama. Rafli nu dibejaan tatang ihwal ditewakna Aswatama, teu sadar ngagerendeng kitu. Tapi lamun hirupna katempo makmur keneh. Urang karek taluktang. Matak sataun dieu maah tetep cek sabulan sakali maah. Hitung-hitung ngabantuan hirupna si Oman. Ceuk Rafli Dewi nu terus nelepon Pak Irianto. Ngabejaan mun tatang geus kamari geus nyieun laporan ihwal pambobolan data komputerna jeung pamalsuan teh celupna. Nya urang dorong batur Bapa nu di Komdak. Sakalian atuh Pak Yadi, adi beu teung Pak Rafli sina sakalian nelepon Jenderal Aceh ngarah gercep. Kitu jawaban Pak Irianto dina telepon nu saharita oge diheu-euhun, ngomong jeung Yadi nu harita kabeneran aya di imah data di keur nganteur Aisyah nu ditarima ngadosenan di salah sahiji universitas negeri nu aya di Bandung. Jurus mati. Dateu nunggu isuk pageto. Sorena pabrik inuman lokal di Garut harita keur digerebek polisi Komdak. Keur digerebek, Kang. Ayeuna urang tempo weh di televisi da Bapa oge keur ngaluncur ka Garut. Ngamonitor leuwih deukeut jigana di Komres Garut. Enya, nuhun ya. Ceuk Rafli bari terus nitah nani, mang nyieunkeun ci kopi 2 gelas. Geus kitu maah karek ngahirupan TV, lala jodoaan jeung Yadi. Tapi harita nu diharepkeun ku Rafli, bisa ngalajaoan pernyataan polisi soal panggebegan pabrik di Garut. Boh polisi wilayah, boh polisi daerah, hiji oge eueuh nu daekeun ngajawab. Ti pimpinan nepikeun ka anak buahna. Kabeh garodek bari nyalinglar tina udagan wartawan. Matak pantes mun Pak Aswatama pouting harita maah tenang-tenang weh dina selna. Sok si ayeuna maah aparat jadi malaikat heula munafik. Derentesna da manehna percaya mun si Unet nu neun-deun duit puluhan miliarna moal bisa kalacak ku polisi. Manehna teu nyahoeun mun si Unet nu ceuk manehna hebat dina bidang ITE, ayeuna maah geus boga lawan nu sapadan. Bribtu usep nu geus lila nyusur rekening-rekening nu asup ka manehna. Asa teu wajar, Pak, lantaran aya 2 atawa 3 maah jelema aya nu geus maot. Kitu waktu manehna manggihan Rafli di kantorna Anita nu salila manehna reuneuh gede dipimpin heula ku Bunina, staf keuanganana. Pak Usep bisa nyaho kitu kumaha, pan eta maah rahasia Bang? Rafli nanya bari riupna jiga nu kaget pisan. Jeung kumaha carana nu maot bisa transfer duit? Caan dijawab oge ku Pak Usep. Rafli geus nyusul Dewi nanya. Rahasia Bang pan aturan kalembagaanana. Tapi nu ngalaksanaokanana pan personalna. Manusana. Jiga si anu, ASN, aturanana teu meunang korupsi, tapi pan loba ASN nu korupsi. Naha aneh mun aya pagawe Bang ngarampok lembagana? Komo Dewi ayeuna maah pagawe Bang gajihna lalautik jeung loba pagawe kontrak. Mun istilah polisi maah FKK faktor korelatif kriminogen. Kondisi hiji kaayaan nu hirup si miskin jeung si beunghar timpangna jauh teuing. Pak Usep ngajawabna kumplit pisan. Coba ayeuna Pak, umumna Bang pamarentah, aya pagawena nu hebat, puluhan tahun giat digawe tapi karirna mentok. Gara-gara cing solonong arasup pagawe anyar nu nyalip, teu nyaho teh titipan Bapa eta nu aya di parlemen atawa pejabat lainna.
Coba tau nyeri? Sakaliun weh aya nu niupan ceulinaku duit gede. Cilaka weh eta bang. Maksudna kumaha? Maksudna tina modal foto copi KTP wae ditambah ku pelicin duit anu gede, rarasaan bisa wae nu paeh hirup deui. Apal teu kasus Asabri, pan loba nu geus paeh maraunang gajih keneh. Tapi duitna ngebul di tengah jalan. Jigana oknum Asabrina sadar mending dilebok sorangan dan nu paeh maah teu biukieun duit. Hahaha. Na ari cakakak Rafli seuri pas ngadenge nu paeh teu biukieun duit maah. Tapi balik Dewi yoh ka anu tadi. Rek nanya Dewi, kumaha carana nu paeh transfer? Ayeuna ti balik, abdi nu nanya ka Pak Rafli. Maaf yeuh mun samisal Pak Rafli anu paehna. Terus saya ngirim duit ke rekening dulur, bisa teu mun nu ngirimna Ibu Anita. Ditanya kitu, Rafli sawatara ngalamun. Bisa wae, Pak. Asal ibu nyahoan password telepon banking, Bapak. Jadi nu paeh teu kudu maksa keun indit ka abang Pak. Hahaha. Cakakakak Rafli seuri Dewi Meni semu ngeunahaun pisan. Enya, saya karek sadar, Pak Usep. Dewi Rafli ngomong. Jeung saterusna nelepon Tony nu kumanehna rek dititah nyusuri rekening-rekening poek nu sok transfer duit ka rekeningna Unet. Pak Irianto geus nyahoeun Pak. Geus atuh. Samemeh ka dieu gepan lapor heula ka beliau. Ongkohna Pak Aceng karek ngumumkeun kasus pabrik, sang geus aliran danana geus kaungkap. Jigana rek dimiskinkeun da Pak Aceng pan paling ngewaun ka apa maen narkoba maah. Sip ari kitu maah. Memang bener, jigana Pak Aswata marek dimiskinkeun sabab sang geus kurir titahan usin balik sang geus besuk manehna. Pak Aswatma langsung ngageledak. Panyakit jantuna kumat sang geus maca titipan surat ti usin nu ngajelaskeun manehna keur kakaburan jeung ngabejaan mun rekening-rekening manehna geus diblokir polisi. Pak Aswatama lieur meureun, kumaha engke hirup kaharupna. Ngabayangkeun dahar jatah ti lapas, nu teu jauh, ti tempe kangkung jeung tahu. Saminggu sanggeusna pabrik di Garut digerebek jeung Pak Aswatama ditewak, Pak Aceng karek ngumumkeun. Tapi teu sabaraha rame diobrolkeun ku jalma loba. Kabiasaan nu lalajo kurang resepen kana berita nu teu langsung teu karasa tina kahirupan sapopoe maah. Komo Dewi nu ditewakna lain pasohor maah, samisal artis atawa politisi maah. Atawa mungkin polisi telat teuing ngumumkeunana da meureun dina kasus ieu maah polisi kudu ati-ati dan nyangkut lembaga lain samisalna lembaga bank nu disekat ku undang-undang sorangan soal karahasiaan bank nu kaitung hese diakses publik. Maaf kami terlambat mengumumkan karena kami harus hati-hati. Benar pabrik di Garut dan pabrik minuman PT UDL telah kami segel karena diduga telah dijadikan pencucian hasil narkoba dengan tersangka utama Aswatama. Sementara itu saja yang bisa kami jawab. Kitu meureun inti nu diumumkeun Pak Aceng di TV. Teu nyebutkeun teknis jeung tersangka nu lain. Jadi geus aya bocoran teu, kumaha kaitan duit narkoba jeung dua pabrik nu disegel teh. Abdi mah caan engeuh, Pak. Isukna waktu Rafli reengse nempokeun persiapan produk ayar di PT Oji, Tatan nyempetkeun nanya di rohanganana. Singkatna kieu.
Duit keuntungan jual beli narkoba Pak Aswatama nu di jalan keun ku si uhe saparakanca dikirim ke asababaraha rekening jalma barodo, teu ngarti nanaon waktu ku si unet diberi duit rada gede, terus dibawa ke abang titah muka rekening sakalian dijiun keun ATM jeung telepon bankingna. Terus nya geus boga rekening ATM jeung telepon banking maah, jalmana dititah balik deui, sawatara buku jeung kartu ATM maah dibawa ku si unet. Kemuun aya duit asup kana rekening jalma bodo eta, ku si unet dikirim keun ku si unet sorangan kana rekening manehna. Ti rekening manehna karek dikirim deui ka rekening PT UDL bogana Pak Aswatma. Ngarti teu? Mun teu ngarti keneh maneh gantung diri weh. Jawab Rafli bari ditungtungan ngaheurewian Tatang. Oh kitu, harbatnya. Tapi palebah gantung diri maah keheula. Urang daek gantung diri Pak. Tapi engke, mun pamajikan geus begang. Tatang ngomong kitu teh bari seuri jeung moal tatanya Dewi ke abosna da pasti moal ngarti Dewi nepi keun ka asirahna ngebul oge. Si Toni ka mana? Sina ka dieu. Tapi da bosna oge teu neruskeun ngabahas Pak Aswatama Dewi, malah nanya keun Toni jeung dititah ka dieu. Tadi mah aya. Nah Pak, rek ngeganti urang ku si Toni? Ulah atuh Pak, si Toni pan junior. Tapi gancang Tatang ngajawab diteruskeun nelepon Toni teu sabaraha lila datang bari nafasna haheho jigana ka dieuna manehna lumpat. Siap, Pak. Aya tugas anyar? Datang-datang Toni langsung ngomong kitu ke abosna nu dijawab Rafli sawatara ukur ku seuri bari nempo keun nu cinggarendul dina salaku calanana Toni. Kadieu. Tapi teu lila, Rafli nitah Toni, nangtungna leuwih deu keut ka tempat manehna dio. Naon ieu dina saku? Kaluar keun. Teun-deun dina meja. Terus ngomong kitu Dewi bari molotot. Atuh, Toni rampang reumpeung bari surah seuri teh leung-una ngaluar keun nu tadi cinggarendul dina sakuna. Hik 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 hik. Sarita Tatang ngehke da kagugus sanggeus nempo nu balata keun ku Toni dina meja. Sing horeng jambe. Ari Rafli? Manehna mah da teu kuram kireum pisan satik ge. Kunaon maneh seuri? Kadieu. Malah Rafli nitah Tatang nu diuk dina kursi gawena supaya nangtung gigi reun Toni. Sanggeus Tatang ingkah tina korsina jeung nangtung gigi reun Toni, manehna terus mukaan laci meja Tatang. Nyokot kantong kresek nu sanggeus dibuka talina. Eusina gening endok meri jeung jambe. Kieu gening gawe direktur jeung chief marketing teh. Ceuk Rafli ngagerendeng bari diuk Dewi di tempat manehna tadi diuk bari neteup Tatang jeung Toni nu saling kiceupan. Ton, maneh kudu loba maturan Tatang. Sakalian magang kumaha carana mingpin parusahaan. Maneh kudu siap mental keur mingpin PT UDL. Teu lila Rafli ngomong kitu bari ngasup-ngasup keun jambena Toni kana kantong kresek nu tadi dicokot ku manehna tina laci Tatang. Siap teu? Geus kitu manehna ngomong kitu bari curugna ngadegung keun tarang Toni. Siap, Pak. Ceuk Toni. Percaya teu percaya campur kunahan seuri, waktu panonna nutur keun tonggong Rafli nu kaluar rohangan bari ngagigiwing kantong kresek hideung nu eusina endok merijung jambe. Beb 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 hahaha. Bareng Toni jeung Tatang sareuri sanggeus ka tempo bosna kaluar ti area pabrik. Dewo, mangkaning meunang hese urang pesena, Tang.
Cok Tony ka tatang bari leumpang ke arohangana di staf marketing. Diuk sorangan dina kursi, ngamaklum keun bosna, nu teu meunang ngeun ngeusian imah dines. Dititah ngontrak. Sing horeng kieu rencanana. Siap teu? Nuhun Pak. Nuhun Gusti, tosna keun derajat hirup abdi, gerentesna nu terus kaluar leumpang ka masjid. Manehna ngadadak sono ka arobna. Pangeran nu kawasa ngusik malikeun nasib manusa. Allahumma dz'alni minata wabdina wadz'alni minal mutatohirin wadz'alni min ibadika syilina wa atubu ilaih. Gerentesna bari terus asup ka masjid rek nangtungkeun heula salat sunat tahiyatul masjid samemeh salat sunat mutlak. Niat sujud syukur ka Allah nu geus ngagampang keun hirupna. Insya Allah. Tony, kejiga si tatang deu, seueur teu nyambungna. Nah teu neangan ti kalangan profesional? Anita jiga nu rada kabeuratan sang geus Rafli nyaritakeun mun Tony keur disiapkeun jadi direktur di PT UDL nu geus asup kana bueu nu geus lila direncanakeun jeung dipasang ku manehna. Tinggal nugu Aswatama divonis lantaran tina kasalahana. Pasti nagara ngalelang sakabeh parusahaanana. Hihihi. Memangna oge hade dipilih ti profesional mun urang apal karakter nama ah. Rafli ngajawabna santai. Hayang profesional mah gampil atuh. Loba keun weh direktur sina milu diklat khusus leadership, ilmu pimpinan jeung manajer. Tapi karakter mah hese dirobahna gelis. Emas asli mah moal patukeur jeung suasa. Naha pernah ka tempo si tatang jeung si Tony ngahiantan urang? Jeung milih jalma pinter teh kadang malah jadi bumerang. Tempo Bu Yanti, nepi keun ka ayeuna masih weh nyalahkeun stafna waktu kantorna kabobolan bangsat. Tah eta karakter, rasa dirina pinter, salila bisa nyalahkeun batur, nepi ka iraha oge pasti kitu. Ohnya ogenya. Anita karek sadar mun nu diomongkeun salakina loba pisan benerna. Matak akang ngursuskeun suster ela oge naon? Keur nyiapkeun manehna engke ngaganti Bu Yanti. Bu Yanti bade dilirenkeun? Moal. Karunya atuh. Di kumaha-kumaha oge manehna geus puluhan taun ngabdi ka PT Oji. Paling keku akang rek ditarik ka sekretariat, nguruskeun surat-surat nu leutik rasiko digawena jeung salevel gajihna. Ngaganti Bu Anis nu sakeudeung Dewi Pangsion. Plong teh rarasaan Anita sanggeus ngadenge panjelasan Rafli nu terus indit sanggeus bebejarek ngontrol pangwangunan imah papan di sisi Gunung Malabar ampir nu anggeus, keur Ki Jamhuri. Saluyu jeung pamentana nu hayang nyepi jauh tina karamean bari kekebonan nu ayeuna oge keur dirarata make bulldozer. Inna ma'al usri yusron fa inna ma'al usri yusro. Saestuna tiap kasusahan, ditutur ku kagampangan. Amin. Sabda Rasulullah, yen hirup di dunya teh gancang da ukur sakolebatan pedang. 5 tahun, nyaho-nyaho geus kaliwatan. Pasaturuan Rafli jeung Pak Aswatama dianggap geus tamat. Manehna oge karek balik pisan ka tanah air sanggeus ampir 3 bulan cicing di Saudi Arabia. Anita jeung Abu Bakar Siddiq anak tunggalna nu umurna karek 5 taun. Rafli ngajak anak pamajikan di Arab lantaran hayang niskeun fikir jeung ngadeukeun diri ka arobna, Allah nu Maha Suci. Hayang leuwih sering salat jeung tafakur hareupeun Baitullah. Bulak balik ti Madinah ka Mekah, ti Mekah ka Madinah. Bulak balik antara Masjidil Haram jeung Masjid Nabawi.
Sasakali ke masjid Kuba ngabayangkeun kakasihna Nabi Muhammad nu ditulis dina hadits. Tiap poe Sabtu, Rasulullah sok datang ke Masjidil Kuba. Kadang naik keledai, sakadang naik kuda. Masjid pangkolotna. Subhanallah. Pak Aswatama oge geus dihukum saumur hirup. Kitu oge Tony geus jadi direktur PT UDL dadina lelangna dimiunangkeun ku Rafli. Suster ela kitu. Geus digawe ngagantikeun Bu Yanti nu ngrasa syukur ditarik ke sekretariat dan ngarasa salevel jeung gajihna sarua. Jabat kitu digawena oge teu beurat. Ari Nani ayeuna mah geus misah imah. Dijieunkeun gedong ku Rafli da geus kawin jeung subur. Supirna Bu Marni nu ayeuna geus digawekeun ku Rafli jadi kepala gudang di PT Oji. Sedengkeun Anita, harita maah katempo keur ziarah ka makomna Rosma jeung Rafael bari mayungan Abu Bakar Sidik nu kasep jiga Rafli, bapana. Ros, ibu ngahaja datang Dewi. Ibu sono, Ros, ibu oge geus minuhan janji ka anjeun wanita ngajaga Kang Rafli. Mun sok anjeun jeung Rafael aya keneh. Meureun urang bisa nempokeun Rafael ngaping Abu Bakar. Adina, Ros. Kadinya Anita hareosan kitu bari nempokeun beungeutna Abu Bakar. Kang Rafli ayeuna maah tambah soleh. Loba di imah. Seuk mun keur aya keneh anjeun. Meureun hate ibu teh nalangsa da hate maah hate Ros. Harewos Anita eureun Dewi. Ngusap heula Cipanoku tiung hideungna. Geus kitu srengeh maehna seuri bari terus ngaharewos Dewi. Enya hate maah hate Ros. Teu bisa dibobodo. Penyapan Kang Rafli teh leuwih loba ngabaturan anjeun di kamar. Mun geus kitu, nyeri hate teh Ros. Ibu sok katarajang timburu, ceurik sorangan di kamar. Srengeh manehna seuri sorangan Dewi. Mun inget kadinya Ros, ayeuna mah ibu karek sadar. Meureun komo anjeun nu leuwih-leuwih nyerina da pasti kanyaah Kang Rafli asa didodoho ku ibu. Ibu karek sadar Ros, sanggeus maca tarikh Siti Aisyah. Cenah tangkal cau oge nepi ka atutung sanggeus ditangkeup Siti Aisyah nu panas, timbur waktu dikabaran muun Rasul rek kawin Dewi ka Siti Habsyah, istri Rasulullah. Dewi Anita eureun Dewi haharewosana. Terus ngaharwos Dewi bari nangtung. Anjeun awewe pangsabar jeung tawekalna. Malah nitah ibu kawin jeung Kang Rafli. Anjeun awewe kuat, picontoeun ibu kaharau. Nuhun geus mere kasempetan ka ibu, pernah wauh jeung hirup babarengan ngajaga Rafael jeung Kang Rafli. Insya Allah doa ibu moal pegat nepi keun ka iraha oge. Ibu pamitnya Ros. Assalamualaikum ahlal kubur. Dewi Anita ngusap Cipanona kutiung. Terus lompang, nuntun anakna. Dipantu gerbang pajaratan. Sakali Dewi Anita ngeliuk ka makom Anita jeung Rafael. Assalamualaikum suhada. Kelak sakecak cai mata, turun nutur-nutur bangir irungna. Anita naik kana mobil, nyetiran sorangan balik ka imahna, nepungan Dewi Rafli, salaki dunya akhiratna. Tutup lawang sigotaka. Ngareng sekekeun ieu carita. Hampunten bisi aya basa nu teu mernah. Banyol nu kaleulewihi. Sadar simkuring da saukur jalma nu teu sampurna. Pami basa Sunda kuring kurang mernah hampunten da simkuring bari gepituin urang Sunda. Tapi teu pernah diajar sastra Sunda.
Pami basa Sunda simkuring kirang mernaha punten. Sakitu enu kapihatur wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Reengse.